Asik. Euy, tukang parkir kita euy. Mumpung eueuh ya. Buruan lah. Pising ayam manten. Duduh. Buruan ah. Pising ayam manten ya. Tukang parkir teh. Weh, Mang, parkir. Tadi mah eueuh aing aing. Tadi mah eueuh. Tah 1000 we ah. Eueuh euy aing mah tukang parkirna euy buru ah. Sing aya ke kos kamari. Ah, eueuh euy. Ah, eueuh ayeuna mah euy. Alhamdulillah euy, ayeuna mah eueuh kamari mah aya tukang parkir teh. Tiba-tiba aya di tukang ini nyumput. Naon eta? Air parkir mah. Berarti air parkir hor ah. No. Kan main bang. Mana? Tadi itu Mang Bang. Ngopi lah, ngopi. Kopi. Ah, kopi aya. Doinan we. Mohon. Mana tuh?
Kue, kurang mau mana? Mau bisa lila ya ditungguan baturnya. Mon ya. Non. Nanti yuk. Dia kali baju sayur. Ayo kebiasaan biasa mah. Kalau kan terlanting sama Ya ngopi aja. Balik soalnya bobogaan. Jangan halus. Menang anyar. Anyar diri itu tadi. Bisaan sholat teh rajin-rajin ku sholatna. Kantin lagi. Cokot lu halus nah. Pijen lu goreng nah. Mana lu halus? Sekali ka masuk ke studio-nya. Aduh, manggolang. Kerweh kue. Mang, dagang naon? Dagang kue, Pak. Di kadieu. Barade. Dagang naon, Mang? Dagang kue, Pak. Dagang kue? Oh, kue naon ieu teh? Iya, kue kacang, kue ranginang. Yo paketan ya PRT nu geus kieu mah ya. Oh, iya kue kacang ieu teh. Heeh, kue kacang. Oh, kue kacang. Bara duit ya? 25 sagituna teh PRT. 25? Heeh. Oh, 25-nya. Iya, lagi nang sakieu bara ya? 15.000 eta mah. 15.000. Oh, ieu kue naon ieu nu ieu? Paketan ieu mah. Oh, sakieu teh 50.000. 50.000? Heeh. Oh, nya. Kue naon deui, Mang? Entos sakieukeuna dicalana oge. Oh, mohon aya kitu mah. Ajeun lah bae ieu mah ka Pak RT mah ya 45 paketan. Oh, iya 45. Heeh. Mang. Oh, simpen dewe atunya. Nanyakeun hungkul kitu, kue naon ae? Mau meuli ieu. Ya kitu mah moal eureun cuman arek nanya doang mah Pak RT. Ajeun atuh Mang, numpang ya uing mau meuli Mang nanyakeun hungkul. Geus kitu doang. Heeh.